Jadi lamun mabok Islam sarua jeung mabok bir tadi lupa daratan. Ige sarua lupa daratan nu mantak jelema ngamalkeun teh ngamalkeun Islam datangkan nikmat. Mun boga harta harkana dikorbankeun nikmat jadi kanikmatan. Lain bae zakat anu jadi kewajiban nu sunana ge nikmat. Salat lantaran mabok Islam ngeunaheun jasa. Ngeunaheun nikmat jasa. Ngayakeun pangajian nikmat. Ngeunaheun eta mabok eta nu kos kitu. Nah, makin lila makin mabok, makin lila makin mabok, makin tentrem, makin ngeunaheun jasa. Ku ari mah ningali nu teu salat teu budak jelema teh kebo sih. Kamari mah nyana nu kebo. Ku ari mah kabatur bisa. Apa majikanna geus sia can salat tentu. Yeuh kakak parapan bae. Ih lain kitu, sia teu salat ancen. Wah, tu kakak bae geulana. Budak kebo teh naon ieu. Mabok Islam.